berdosa, begitu dosa di mana-mana orang berdosa, begini dosa, begitu dosa di mana-mana orang berdosa. Yang baik-baik orang berdosa, yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Alah, capek si Kang Cepot ke mana itu? Di teteangan teh kemana meni teh? Korek ka dieu tunggu cenah. Nya, ada pemirsa. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan sim abdi nya eta Dawala, bisa disebut Kang Dawala. Ya, meme abdi mulai yo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel abdi nyata Cepot Dajjal channelnya ulah hilap. Ya seperti kemarin tunggu di sawahnya titah bapak. Da kuring mah di titah nanaon teh daek wae eta cara si Kang Cepot si gareng komo. Nya neangan si Kang Cepot lah ka mana? Cenah si Kang Cepot teh. Sok udah gini kemana karep. Hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing, bener-bener henteu bisa ngejan dibeungkeun ku tali durian. Sanajan loba nu daratang, pating kuriling jangan lawang, pating kelatrong kana pandoh hate, tapi ku urang teu dipalire. Alah, ada pemirsa lagi. Ya, seperti kemarin saya tunggu di sawah ya. Jangan lupa subscribe lah, eta pokokna nama, komen, like ya channel abdi. Kamar Dawala euy. Kode ka dieu cenah aya we geus ka dieu eueuh. Lah, naon? Ka dieu. Di mana? Di dieu. Di mana, Di dieu. Pagawean teh sok kemana meni tara bebeja maneh beureun. Teh meni capek kitu. Aka teh geus ti mana? Tuh, pan bieu teh kada datang. Pan koeng tadi geus ka dieu ngan teh eueuh. Ka mana teh? Geus atungan badieu nya, kuring bari tutuh. Batungtung nya. Jing, awas yak, awas tuluy balik. Moal atuh. Masuk kitu pagawean teh sok tuluy balik sia mah. Moal. Juga tuh, ayo ah. Cenah si Daw. Kitu tah. Si Dawala mah badi tuh cenah. Ha. Cua. Hoya. Kitu kagebahan teh. Nungan. Santai. Kayak saya manuk. Wah. Gitu. Nama bari nungan manuk urang nyanyi heula we nya. Nya urang nyanyi eta we lah. Nu bieu pegah tuh lihat dah. Nya bari nungan hibur ya. Jangakeun ya ke pemirsa sadayana anu nonton ieu channel abdi YouTube abdinya. Jangakeun Gus-Gusna Teteh Nenden Rahayu. Ya. Jangakeun ya. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun
cenah teh nenden sanajan loba nu daratan paling kuriling angan lawang pating kalatro kana panto hate tapi ku urang manuk di sawah syah. Durian bisa digantian ku rupa, durian bisa digantian ku harta, durian bisa diaya-aya, durian datang na teka paksa, dikotretkeun ayam manuk di sawah syah. Ken dina rasati dituna dibuka dibaca kurang duaan dijaga diriksa pinu rasa kaheman cenah teh nenden nyalakan ka pemirsa khususna anu teu aya sareng sim kuring nyata teh nenden Rahayu eta teh pendukung abdi anu favorit lah pokokna mah ya anu kuring pika cinta nyata teh nenden Rahayu asyik dina hate kuring anjeun cicing dina hate anjeun kuring cicing bener-bener teu bisa ngejat ngebengkeut utali durian sanajan loba nu daratan pating kuriling nyangan lawang pating kaletro kana pantau hate tadi ku urang tadi palire kala saya nu ngagoron naon aduh esok kunaon sieun mah sieun naon sih ayo anu ngaprakan sieun di belah ditu mah mending badi aja aduh dewek di belah ditu pilih genti ayo atuh alah aduh aing di sawah ge make nu kitu sagala sieun biar ge saha nu ngaprakan nya nu leuwih kan aku si Kang Cepot atuh durian teu bisa digantian ku rupa durian teu bisa digantian ku harta durian teu bisa diaya-aya durian datangna teu kapaksa dikotretkeun dina hate tititna diguratkeun ayam manuk di sawah syah uga dibaca ku manuk duaan syah dikudu pijeun anana kuring mah hoyong nyanyi anu karasa puring aku naon cing ke dosa nah rengekeun nya sadayana khususna ka teh nenden Rahayu rengekeun yeuh Kang Dawala bade nyanyi yeuh la 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 la
berdosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa seperti dosa, begitu dosa. Kayak orang lah, naon, naon nih, lah, naon. Naon sih? Bener cek mana kau rasakan muah mana kena di dia. Woi, ada orang joget bersama. Woi, itu bro. Kita joget bersama. Oke, siap. Siap yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan nama yang purna. Pacok, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa, begini dosa, begitu dosa di mana-mana. Orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa. Sakit itu sim kuring bermasa di sana pemirsa pesanan. Sakit itu cerita tunggu di sawah. Sakit itu sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Dadah.